Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra sadayana, alhamdulillahnya Kang Arit bentar tiasa nepangan di mitra-mitra sadayana dina acara dongeng Sunda. Ieu dongeng Sunda teh nyenak judul Sobat Siluman seri anu kalima. Ieu dongeng Sunda teh karangan Kang Arit bentar. Mudah-mudahan mitra-mitra ieu dongeng teh aya guna sareng mangpaatna kanggo pientengeun hirup urang. Kamari teh dina seri kaopat ganda nembe torojolnya euih ngarit bikin kayaknya mitra-mitra supados henteu nyang kolong kana waktos sumangga ieu acara dongeng urang kawitan bae. Ma sandar cek ganda. Ti mana heula ganda? Ma meuni hariwang nyeri beheung sosongeteun. Biasana mah hoyah kieu geus di imah. Cek bi anah antara bungah jeung sedih. Ningali anakna karek torojol. Bari jeung geus rek ampir reup-reupan magrib. Da biasana ge waktu asar teh geus aya di imah. Nyama tadi dititah ngedukan heula tai domba bari sakalian bebersih ku juragan onot. Cek ganda. Bari tadi abdi dibere sangu ketan mak ku Pak RT. Bari jeung ieu dibere deui beas ku Neng Wuning duka sakumaha. Da ari dijingjingna mah rada berat. Cek ganda. Bari ngasongkeun kantong beas anu pamere ti Neng Wuning jeung sangu ketan anu pamere ti Pak RT teh. Tadi teh basa ganda keur di kandang. Neng Wuning nempoeun meuni karunyaeun kakang ganda teh kesang meuni luat leet digawe ti isuk-isuk nepikeun ka titah babersih kandang ku bapana ngan saukur dibere saleter. Atuh Neng Wuning teh teu tegaeun. Cek pamikir Neng Wuning kabina-bina teuing nu jadi bapa telenges leuwih ti sato. Biadabna abong ka jalma teu boga jalma miskin bari jeung bodo. Ngan tanagana hungkul nu diperes jeung diala. Padahal Neng Wuning ge apaleun. Da sok loba nu ngomong yen ganda mah kadang-kadang manggih tuang, kadang-kadang tara. Da memang ku Neng Wuning oge geus kaukur. Peas pamere ti bapana saleter didahar kulimaan rek cukup kumaha. Bari jeung kudu keur isuk-isuk jeung sore. Harita teh Neng Wuning gancang mawa beas ditambahan si beas anu saleter ditambahan. Aya meureun kana 5 leteran mah. Malahan mah ditambahan ku lauk asin, uyah, tarasi jeung teh. Eta ge susu lumputan
Malahan mah mikeuna teu diimah, tapi dipegat di pengkolan. Da bisi kapanggihkeun ku bapana. Oh, lamun kapanggih meureun. Sanajan Neng Wuning budak hiji-hijina pasti dicarekan lak-lak dasar. Atuh ganda kapanggih anu narimana meureun teu ditenggelan mah. Matak kajen merena teh di luareun imah anu jarakna memang cukup jauh. Tapi da baheula mah sanajan ku 30 meter 20 meter oge moal katsiri da loba tatangkalan jeung imah teh zaman baheula mah culcel. Tibatan loba imah kalakah loba tatangkalan. Eleh-eleh ari Neng Wuning meni bager keur geulis teh jauh tanah ka langit jeung bapana. Mudah-mudahan we kahadean teh Neng Wuning teh sing dibales ku Allah, cek bi Anah. Anu saterusna sararea ka jero imah atuh lauk asin teh ku bi Anah langsung dipasak. Jeung teu digoreng lauk asin teh, tapi cukup ku dibeulem. Da teu boga minyak. Cek pamikirna daripada dibelikeun kana minyak leuwih hade dibelikeun kana beas. Matak bi Anah jeung bararudak ampir jarang manggih lauk asin nu digoreng. Jeung kararataan di kampung jarang make minyak. Aya nu make minyak eta ge anu boga tangkal kalapa. Anu boga tangkal kalapa mah sok pirajeunan nyieun. Da meuli mah memang mahal. Anu saterusna sararea dalahar meuni siga anu ponyo tur nikmatna. Komo ganda mah ti isuk-isuk teu manggih kadaharan. Malahan mah dina taruang teu diatur, sok we cenah cing seubeuh da tara unggal poe. Jeung da ayeuna mah boga beas pamere. Jeung beas sangu aron ge aya keneh. Atuh dina tuang teh teu asa-asa henteu seperti poe-poe biasa. Pan biasana mah dina taruang teh paling oge lamun dipisinan mah satengah pisineun. Saleter dibagi dua heula, anu satengah dan dituang keur sore, anu isuk-isuk, anu satengah dan deui keur isuk-isuk. Bari tuang teh paling oge jeung uyah nya kadang-kadang mun aya jeung tarasi. Lamun eueuh tarasi asin nya kapaksa sok digulah galeh teh daun pucuk sampeu atawa daun pucuk gedang lamun meunang nyeupan. Anu penting mah cenah cek pi Anah jag-jag we urang mah keun bae tuang saaya-aya oge. Cag mitra-mitra bi Anah anu keur taruang urang teu neun dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siam, paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang urang samper deui. Ayeuna urang nyaritakeun di imahna Juragan Onot. Juragan Onot geus tatan-tatan geus siap-siap
dina setiap malam Jumaah jeung malam Salasa Juragan Onot osok nyepi di kamarna. Antara malam Salasa jeung malam Jumaah geus teu bisa diganggu. Harita ge sasajen teh geus kumplit. Da ti beurang keneh geus disiapkeun. Sasajen mah tanginas. Isuk-isuk keneh oge lamun teu Juragan Onot nya Neng Uning, lamun teu Neng Uning sok nitahan ka pagawe. Eta sasajen teh meuni kumplit. Ti mimiti kopi pait, kopi amis, buah-buahan, buah ge rupa-rupa. Ngaran buah ti ngaran anggur, dalima, rambutan sagala macem aya. Eta teh kadaharan keur waktu harita mah kadaharan nu beunghar. Malahan mah aya roti sagala. Padahal kadaharan roti teh bisa meuli teh keur urang Walanda. Dari keur bangsa urang mah boro-boro ngadahar roti. Nempo ge biheung teuing. Rajeun aya dulur atawa saha bae anu digawena di Walanda di kota dina tahun baru sok pirajeunan mawa roti. Daging atah, dewegan, kakembangan, minyak seungit. Pokona eta sasajen teh kumplit. Malahan mah cau ti mimiti cau nu pangleutikna, cau emas nepikeun ka cau panggedena nyaeta cau Ambon anu baruras teh. Kabehanana aya. Uning, Juragan Onot ngageroan ka anakna. "Kah, aya naon Bapak?" ceuk Neng Uning. Bari nyamperkeun ka Juragan Onot. "Nya, Bapak biasa. Malam Jumaah rek tirakat. Omat, mun aya sora-sora anu teu pararuguh, anu pikasieun, tong sieun, da moal nanaon. Eta teh sora-sora teh tanda-tandana tirakat Bapak ditarima. Jeung ulah gujrud ka batur, omo ka pagawe mah. Yen Bapak mun malam Jumaah jeung malam Salasa sok tiriakat di kamar sorangan," ceuk Juragan Onot. Mepelingan heula ka budakna. Sieun meureun mitra-mitra hari rahasiana kabuka ku umum mah. "Mohon Bapak mangga ku abdi diestukeun pisan," saur Neng Uning. Kusabarna eta budak teh. Ngagugu we rek kitu rek kieu oge. Jeung da memang lamun Juragan Onot geus asup ka kamarna, eta imah teh ngadak-ngadak geuman jeung sok loba sora-sora anu araneh. Anu sora cing cikikik, sora anjing babaung jeung sora angin ngagelebug geus teu aneh. Mimitina mah Neng Uning teh sieun. Tapi ayeuna mah teu pati teuing sieun. Duka teuing meureun kumineng. Da lamun kakara mah nya kitu teh.
nepikeun ka seep waktosna mitra.